marab si Meli deui teh. Tingkah mana ya si Meli teh can adenge sorana. Aduh, jagur. Kamana si Meli? Sia mah geus tong sing arenti kue teh ceuli teh geus dahar tadi maneh mah. Enak teh ngasih Melieun. Si Meli teh kamana can kadenge sorana ieu teh. Meli. Cicing atuh sia mah. Ngan nutur-nutur wae teh si jagur teh. Nek maraban si Meli. Oh iya geuning tah si Meli teh geuninganan. Hai Meli. 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 Meli si jagur mah da, ampun. Ngan hayo we mi melit. Ih si Meli can nyatu. Ini dia Meli. Meli. Meli sieunun. Hadieu maneh mah sieunun tah. Cicing jagur karunya tuh si Meli can nyatunya. Nyalehan heula. Tingalikeun we heula. Maneh mah pan tadi geus. Aja surti keur marab naon, marab kucing kan. Orang gereyan ku aing sia. Cek. Bisa abah nalatahkeun di tonggo seteng mawakeun cai cenah. Di tonggo di mana itu si abah teh? Biasana ge sok posnot. Posiot paling ge cek. Posiot posnot. Posonot. Posonot naon itu teh? Us posiot, posonot. Kumaha? Teu naon posiot posonot, posiot posonot. Cekcok gitu. Masalah naon teh posiot posonot, posiot posonot gitu. Nam ka itu sia mah mendingan para sia wae. Nam ka itu arinit nam. Arinit itu. Nam, sulis ka itu nam. Kaburu. Nam Meli nam ka itu nam. Tuh. Ke arari gitu bejakeun ka si abah. Benerna posiot apa posonot? Posonot. Lain posiot. Aya naon kira teh ngan posiot, posonot, posiot, posonot. Iyo si burik biar teh nalatahkeun cenah si abah cenah tah pangmawakeun cai. Biasana oge sok posonot cekeng teh. Ieu cek si eta cek si burik cenah posiot cenah kitu. Heuh naon kira ari posonot teh we nya teu ngarti. MMS teh geuninganan anu aya soraan teh geuning. Atuh lain posonot eta mah. Naon Voice note meureun nu we alin. Oh, berarti meureunan dua-duana ge salah meureunan ece karaka disaleungseurikeun kitu mah anu aya soraan teh MMS teh geuning. Oh eta mah lain posonot lain posiot, voice note. Oh, da teu nyaho. Heuh pan sok aya soraan geuninganan posnotna. Da teu nyaho atuh ece mah. Matak bieu ge posiot we matak ece nyebut posnot teh teu nyaho. Heuh eta teh voice note ngaranna teh lain post note. Heuh kitu we cah urang rek marabeula karunya doma Oh, geus jig atuh udah geus beberean burit mah. jam 4 leuwih. Jig. A few moments later. Ucingna orang semputkeun beh teh surti neangan. Hieu meng, hieu meng. Sembunyi di mananya euy. Anak genteng sebutkan dia sia bes teh surti neangan. Diuk di dia Kamana si Meli teh? Eueuh, burik. Nempo si Meli teu? Teu urang mah teu nyaho. Maknya pan tadi di dieu ngadudungkuk wae si Meli teh. Kamana si Meli teh? Maknya mana teu nyaho? Teu. Kamana? Kamana si Meli teh nya? Eueuh. Aing sok paur disumputkeun ku si burik aing mah. Si Meli ieu ka mana?
geuning juga tanah lur kenteng. Kumaha naekna nya? Oh ieu ningkeun yeuh itu euy aya taraje yeuh. Sia. Aduh. Taekan ieu ku taraje Karunya isi Meli geus burit kieu. Mahanya. Aduh. Meli. Meli ka dieu hayu buru Meli. Meli. Hai Meli. Meli. Dia. Hayu buru geus burit Meli. Turun. Aduh. Ngawur euy. Meli. Hai ka dieu. Turun. Hai buru. Meli. Ning kara kadep Pak nih sih mah. Aduh. Kumahanya.